Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cep Hendriana ngahaturkeun wilujeng sumping karatu adil Imam Mahdi urang Sunda anu baris manggung di Nusantara. Tiga, dua, satu, go! Iya, ini teh wisata kuningan. Di mana namanya ini? Di Waduk Dharma. Sobat urang teh pokoknya. Ya nih, pang pinterna ya nuju di sekolah. Matematikana juara terus. Bohong. Juara terus. Konsep juara terus. Nuhun dia pokoknya teh sobat teh putra bapak guru sabda teh yo. Biasa, alhamdulillah. Pinter, Alhamdulillah. sakolana pamugian nurun ka putra yang paling ter. Alhamdulillah doa teh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Gobid, ya Basit, ya Khafi, ya Khafid, ya Mu'shi, ya Hayyu, ya Qayyum. Masuk ka hiji bae. Saha? Ancep masuk ka hiji bae ancep mah. Lamun tos biasa ngajawab nembe keluar ka pumpur mah sakola teh. Jadi berhitung heula guru masihan pertanyaan dijawab keluar bade we kitu. Ayo matematikana juara bae mah. Nuju di sekolah nuju di SDAP. Hebat atunya, hebat atuh teh. Saha teh Pak Kubu? Ancep teh. Ya, jigana nurun kepala putra pamugia sing palinter sing sukses sadayana. Mang Cep Hendriana sareng pakunana Sutriana ngahaturkeun nuhun ka warga sadayana. Urang sambut kasumbingan Imam Mahdi Ratu Adil sakedap deui. Utusan Allah bakal manggung. Urang mana? Urang Sunda, Ratu Pamuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.